Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi tali Taman Darusmalia di kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade mawakeun dongeng nu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Wilujeng nyakseni. Dina hiji mangsa si kabayan keur laleson bari jang ngalamun di payuneun rorombokna. Saliwat oge mikiran roay, tutut sareng lauk anu diala kamari. Kabayan, pangalakeun nangka. Parentah mitoha ka si kabayan. Saentosna dugi ka kebon, si kabayan ningalian tangkal nangka anu buahan. Anjeunna milari nangka anu tos kolot. Tepati lama, kabayan ningali hiji nangka anu kolot tur ageung. Teras wae diala. Kusabab nangka teh ageung, kabayan teh kiateun nangkatna. Ieu mah hese. Nyandakna moal kaduga abdi mah. Si kabayan nyarios dina hate. Kumaha carana nyandak ieu teh? Saurna deui. Kusabab kebon tepati jauh sareng walungan, eta nangka teh dipalitkeun. Jong, balik ti payun. Kapanan geus gede. Parentah si kabayan ka nangka. Barang dugi ka bumi, si kabayan ditaros ko metonhana. Kenging teh nangka teh, nangkana ageung tur kolot, saur si kabayan. Mana nangkana? Anjeun datang lengoh. Laha teu dugi kitu. Padahal geus balik ti payun. Ari anjeun bobodoran wae kabayan. Mana bisa atuh nangka balik sorangan. Eta mah nangkana we nu bodo. Geus kolot teh teu apal jalan balik. Jadi amanat ti carita dongeng kabayan ngalanangka nyaeta urang kudu pinter-pinter, urang oge kudu boga ide nu orisinil atawa luar biasa pikeun nyelesaikeun suatu permasalahan anu aya dina kahirupan. Jadi sakieu dongeng ti abdi, hampura bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.